Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, alhamdulillah dina dangat ayeuna Mang Cecep Goro Bacep tiasa ngajomantara deui dina raraga midangkeun dongeng Sunda. Alhamdulillah dina wengi ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Jihad Kang Haji bagian katilu. Ieu teh judulna pamirsa bagian katilu teh nyaeta tahajud anu ngawujud. Satea acan dipedari dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun ribu nuhun laksa ketika bingahan ka pamirsa anu satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Pak Uci Jalan Muhammad Toha Bandung puluhan tahun laki rabi asa teu aya kamarasan lain pedah lantaran kurang sandang atawa pangan da puguh anjeunna mah keur usaha nganu jadi bang baluh teh lantaran nu jadi garwa geus aya kana 21 taunna teu damang. Kitu bae salila sakitu tahun teh tik-tik brak berobat mah geus kaditu ka dieu ka dokter kanu bisa tapi weleh teu dijodohkeun ngadamangkeun nu jadi garwa. Tah eta nu jadi emutan Pak Uci teh tak aku tarekah kaditu ka dieu teu hasil bae. Anjeunna masrahkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala nyanggakeun kalepatan bok bisinu matak garwa teu damang mayang lantaran polah anjeunna. Ya Allah ya Rasulullah, mugi dihapunten sagala kalepatan abdi anu ageng anu alit anu teu karaos kusim abdi. Allahu Akbar. Mugi dipasihan jalan malah mandar pun bojo tiasa pilandongeunana. Pak Uci rintih sumujud semerah diri pasrah munajat ka Allah. Ti harita teu aya mangsa anu kaliwat, teu aya wanci anu kaciwit mun ti beurang maca basmalah ti peuting nyepi diri sujud tahajud kanu agung muja ka Allah Subhanahu wa taala. Kituna teh bari anggar usaha keur ngabayuan kulawarga. Meh unggal peuting sabada salat tahajud Pak Uci sok terus dikir parat nepi ka subuh. Nyeri perih aral subaha jeung rasa rumasa tamplok sadayana disanggakeun kanu ngayuga. Ngan dina peuting ka 40 tara-tara ti sasari tos tahajud teh bet ngarasa tunduh lantaran teu kaampeuh dug bae dina sajadah. Teuing sabaraha waktu Pak Uci tibra ngan kahudangkeun ku sora anu tahrim korejat hudang. Jentul Pak Uci rada kaget lantaran jero tibra teh bet kawenehan make jeung ngimpi sagala. Ari dina impian bet panggih jeung Pak Kudus pingpinan umum koran Sunda Giwangkara. Aya naon batara-tara ti sasari kitu gerantes Pak Uci harita. Pabeberang Pak Uci ngahaja nepungan Pak Kudus boga rasa bisi aya naon-naon kabeneran Pak Uci jeung Pak Kudus teh geus loma. Geus teu asa jeung jiga deui. Puguh akang teh tara-tara ti sasari bet ngimpi tepung jeung ayi. Ceuk Pak Uci ka Pak Kudus sabada tepung. Nuhun bae atuh Kang, asa tos lami teu pendak tembal Pak Kudus. Geus kitu mah uplek ngobrol ngaler ngidul. Nepi weh kana perkara Ibu Uci anu teu damang geus aya kana sakitu taunna. Na teu damang naon? Na teu dilandongan kitu taros Pak Kudus. Ari ayi geus taak akang teh ubar ka ditu ka dieu ka dokter anu tiasa tapi weleh ibuna anggara teu usik-usik. Nah cocobi teh Pak Uci ngageri.
Cing atuh tarekahan kudinya. Kamana atuh? Geus bosen pugu akang teh. Cobian atuh ka Haji Ahmad sugan diparengkeun aya jodona. Pak Kudus merebong bolongan. Pak Uci manigiak diberi alamat Haji Ahmad teh guragiru kabumina mopoyankeun ka garwana. Aya haji anu bisa ngajiat luhung elmuna luhur panemuna. Sok wayahna jag kadinya. Ibu, urang ngadeuheus ka ditu. Pak Uci ngajak garwana ka bumi Haji Ahmad. Ari anu teu damang borora asina ngalengkah sina cengkat oge estu pada ngarereyang. Tapi lantaran Pak Uci banget ku kayang palai ngalandongan nu jadi garwana, harita keneh teu sirikna dipangkon. Ibu Uci diajak ka bumi Haji Ahmad. Gancang carita Pak Uci jeung garwana geus tepung jeung Haji Ahmad derak-dak didongengkeun pangalamanana ngeunaan garwana anu teu damang puluhan taun dilandongan ka ditu ka dieu tapi teu euih-euih. Naon anu karaos ceuk Haji Ahmad. Ibu Uci nataan sakur panyakit anu karandapan ku anjeunna. Sasawuranana dibantuan ku carogena kacendekanana, Ibu Uci sina ka kamar khusus pikeun dilandongan. Mangga serangan baik ku Bapak, ceuk Haji Ahmad ka Pak Uci, sangkan Ibu Uci kasaksian rek dilandongan. Di kamar khusus Ibu Uci sina calik dina bangku nu geus disadiakeun. Haji Ahmad ngajanteng pengkereunana. Pak Uci mah ngadon silaan dekak dina Alketib. Mastaka Ibu Uci dirampaan ku Haji Ahmad pek rada dipencetan, rada peureum mencetna teh pek bentak. Ceuk Haji Ahmad ka Pak Uci. Punten, nyuhunkeun cai asak herang ka dapur, kana gelas bae. Teu talangke Pak Uci gidig ka dapur sarta teu lila geus balik deui bari mawa cai asak herang dina gelas, pek disodorkeun ka Haji Ahmad. Ya mah urang sanggakeun bae ka Allah Subhanahu wa taala, susuganan diparengkeun sehat deui. Mangga ku Bapa bae dungaan heula caina. Ceuk Haji Ahmad nitah Pak Uci ngadungaan cai dina gelas teh. Pak Uci babacaan pek gelas teh ditiup terus dibikeun ka Haji Ahmad. Tah ayeuna urang tingali naon anu aya dina salira ibu teh. Ceuk Haji Ahmad ka Ibu Uci bari nitah sangkan baju Ibu Uci dibuka. Disaksian ku carogena sabada dibuka raksukanana Ibu Uci di piwarang mungkuran Haji Ahmad, cai tina gelas diuyup ku Haji Ahmad terus diburakeun kana punduk Ibu Uci parat nepi ka handap. Ngabarabai getih hideung ngalembereh maseuhan sinjangna sababaraha kali disusut tapi anggar marabai. Terus diilapan mah lila-lila nu ngabarabai teh garing. Ibu Uci oge sina diraksukan deui. Kumaha ayeuna karaosna Ibu? Ceuk Haji Ahmad ka Ibu Uci sabada getih hideung dikaluarkeun. Ibu Uci luak liuk mencrong sakali sewang ka Haji Ahmad jeung ka carogena. Bapak asa hampang ayeuna mah, ceuk Ibu Uci. Pak Uci ukur gogodeg jung cengkat ngadeukeutan Haji Ahmad dengan Haji Ahmad dirawel terus diciuman. Diantep wae ku Haji Ahmad oge. Ieu anu diteangan teh, ceuk gerentos Pak Uci. Mulang ti Haji Ahmad Ibu Uci teu sakara-kara bisa ngalengkah sarta lempang bari henteu dituyun. Ceuk Haji Ahmad, Ibu Uci teh diubaranana paling saeutik kudu 3 kali. Puguh bae Pak Uci giak pisan hayang gara diubaran deui nu matak waktu Haji Ahmad nitah. Sangkan lamun rek datang deui nu kadua kalina, Pak Uci kudu mawa endog hayam kampung 3 siki. Teu diengkekeun deui sabada nganterkeun garwana oge ka bumi. Kencling bae nyiar endog teh. Dina poe anu geus ditangtukeun Pak Uci geus ngagidig deui ka bumi Haji Ahmad. Ibu Uci ayeuna mah rada jag-jag papahna henteu dituyun ngan masih keneh rada laleuleus. Pak Uci ngiclik di pungkureunana ngaping bisi kumaha onam. Barang jol ka Haji Ahmad, Pak Uci jeung garwana gancang dibagiakeun sarta langsung sina ka kamar. Kabeneran harita teu loba tamu, jadi tumaninah pisan Haji Ahmad oge. Naon atuh kasawat pun bojo teh, ceuk Pak Uci. Lah tong terang, nu penting mah ibu tiasa damang deui sabihara bihari. Tembal Haji Ahmad bari nyokot endog pamawa Pak Uci, pek dialak ilik bisi endog anu rengat.
Siga sasari Pak Uci silaan dekak dina Alkatib Ibu Uci dina kursi calik mungkuran Haji Ahmad. Ari Haji Ahmad ngajanteng bari mencetan mastaka nu teu damang. Sanggul Ibu Uci di udar rambut luhureun embun-embunan rada dibelahkeun. Ragamang Haji Ahmad kana peso siga peso dapur. Pak Uci nu jadi saksi garwa dibelah mastaka socana molotot teu ngiceup-ngiceup sieun aya nu teu katingali. Peso teh ku Haji Ahmad ditancapkeun kana lebah embun-embunan pisan. Ceb serepet siga meulah. Puguh bae Pak Uci hampir ngalangga krewasieun pacampur jeung aneh, sedangkan Ibu Uci anu dilandongan teu kuat teu kieu ngan asa dijenggot cenah. Haji Ahmad ngagupai ka Pak Uci bari nunjuk kana mastaka Ibu Uci nu digupai gancang maklum geua cengkat. Solongkrong nyamperkeun bari mencrong mata simeuten lantaran kulit mastaka Ibu Uci nyampak gudawang. Sok tingali cek Haji Ahmad bari nyandak endog hiji. Endog teh disusutkeun kanu gudawang teh lalaunan terus ditutup ku panangan anu kenca pek dikesak-kesak. Ibu Uci oleh teu usik sabada panangan kenca Haji Ahmad dibuka nu gudawang teh geus liput deui ngan tapakna bae ngagurat. Panasaran Pak Uci nyepengan mastaka garwana urut nu gudawang teh diusapan sababaraha kali. Ret ka Ibu Uci ukur imut. Tah ieu endog nu bieu diusapkeun kanu gudawang urang buka deui naon eusina. Tutupan pangambungna bisi bau cek Haji Ahmad bari meulah endog teh. Puguh bae mata kelok anu nempo endog teh barang brai dibelah eusina geus campur. Lain beubeuremna bae nu campur jeung bobodasna teh tapi aya sarupa sato anu uyek-uyekan. Pak Uci mah nepi ka ngabirigidi ningalina oge. Geus puguh Ibu Uci mah kawantu waruga wanita. Ayeuna urang ningali endog nu hiji deui. Lamun ieu endog bersih teu aya nanaonan, insyaallah Ibu bakal damang deui. Tapi lamun model nu tadi luka teuing cek Haji Ahmad bari ragamang kana endog nu hiji deui pek dibelah barang brai. Endog teh estu bersih beubeuremna anggara di tengah dilimpud ku bobodasna. Alhamdulillah Haji Ahmad ngagarantas dituturkeun ku Pak Uci. Dupi ieu nu hiji deui cuk Pak Uci panasaran nunjuk kana endog nu masih keneh ngagoler dina pisin. Tah eta mah pek tuang ku Ibu, rek dilok-lok rek dikulub kumaha karesep. Mulang ti Haji Ahmad Ibu Uci ngagandeang estu teu sakara-kara sanajan aya oge sautak saeutik anu karaos teu ieuh dipalire. Saur Pak Uci teh mah manggih dunya deui asa hirup deui. Padahal baheula mah lamun Pak Uci tirakat sok dihulag ku garwana majar kateu ari keun bae ari geus kedahna kieu kunu kawasa mah. Ih, apantarekah mah kudu disiar Ibu. Ngan sakitu Pak Uci ngawalarna. Duka teuing sababaraha kali Ibu Uci dilandongan anak nganu tetela mah sabada 3 kali ka Haji Ahmad kiwari Ibu Uci geus balik deui sabihara-bihari ka pasar, jalan-jalan atawa nganjang ka baraya geus biasa. Muntang kanu kawasa beri aya jalan ti Haji Ahmad geuning Ibu Uci teh anu geus puluhan taun teu damang ayeuna nyebat asa manggih dunya deui. Puguh bae nu matak helok jalanna ti Haji Ahmad. Tamat cenah ieu pamirsa jiad Kang Haji anu judulna tahajud anu ngawujud. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.